apa telepon ya nah kayak naon itu tuh ya telepon. Iya. Kalau bisa ke gudang ya Pak sekarang. Oh mohon. Ya, datang aja langsung. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, halo bos. Waalaikumsalam Bapak, silahkan masuk Pak. Apa kabar Pak? Baik, silakan duduk. Ya. Jadi begini Pak, untuk perusahaan kita kayaknya sekarang mengalami kegagalan. Kita gagal ekspor Pak, ini barang banyak banget Pak. Oh, iya. Kira-kira solusi menurut Bapak gimana ini Pak, lihat ini. Kita sudah mengambil keputusan, kita akan mengadakan pengurangan karyawan dan kayaknya mohon maaf sekali Pak, Bapak akan saya berhentikan dulu untuk sementara Pak. Maaf sekali. Apa-apa. Mana hari kecil abi Allah pada kemana hari kecil abi kebenaran iya ya itu Kamana si Bapak tehnya nyebutkeun baik balik isuk-isuk sore can datang keneh wae moal nyasab. alhamdulillah sepi jadi saingan alhamdulillah capek yang harus saingan menang loh bang aing ngantot kang puluh Pak naon teh Bapak teh ente ke mana tuh? Bapak teh ieu teh langsung eta milarian tidak meleun Bapak teh kitunya jam tapi nya kitu da geuning hari zaman ayeuna susah tidak meleun teh jang Bapak teh jadi jos tadi bakat puling rumput Nyasar? Astagfirullah. Oh jang da Bapak teh tadi nama mupai jalan teh tadi Mohon. atuh kitu mah Bapak teh permios atunya jang bade Bapak jalan ka ditunya Rasa ka dia kete menakota da. mohon Taruskan ya kanu di dinya Pak. Mohon mangga. Atuh lanjutkeun. Assalamualaikum. Ngapa? Waalaikumsalam. Ari bau nama aya ka dieu juga nama. Nya ieu tepak kenal lagi curiga ka dieu. Aduh, plak cau teh jadi itu kumaha. Ribet ya ndak geus roti hujan mah. Kudu hayu digembuk ieu mah euy. Amang. Ningali bapak-bapak teh ka dieu. Anu acukna teh warna abu nyariosna cenah tadi teh. Ya. Soalna abi nembean di dieu kuku. Oh nembeannya. Mun kita nabi teh. Cobi we ujang teh ayeuna teh mana ka dieu. Tah Itu cobi mun kita aya batur meureunna nya. Kaos di dinya nya. siap mun amang. Ada ti saledat. Bapak Joli Mana bisa nyasar ka dieu. teman. Ya tebak kenal nama yeuh ka dieu. Loh, Wah, sadeui itu euy. Loba nu nyasar ka dieu juga nama itu teh. Mang alas suluh. Mohon jang. Ningalian ieu teh bapak-bapak ka dieu. Bapak-bapak Muhun ciri-cirina teh jangkung alit, kumisan, kumisan. nyeuna kantong tadi teh. Kumisna baplang. Lumayan lah gitu muhun.
Teh aya mang teh ningali. Aya. Anu nyanak nanti kantong. Muhun. Juga Doraemon. Muhun eta. Nah, juga Doraemon. Muhun. Pokoknya mang ujang teh lurus ya ka dieu. Nya, Muhun. teruskeun ya kita di itu. Dari itu teh itu teh kota. Kota. Takan sawah gitu. Oh, nya, siap. Lurus ya enak ujang. Nuhun. Aneh lo baru nyasar ka dieu teh. Jual di mana? Abi teh asa kurang kuriring kieu. Asa poho di jalan ka mananya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tadi aku kena ka mana abdi ya Allah. Kalieur kieu ka kapuyeng lelempangan ya Allah. Asa betah lamun diuk di dieu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allah Akbar. Baru sekarang aku rasakan tak punya uang rasanya menyedihkan. Baru sekarang aku rasakan tak punya uang rasanya menyedihkan. Baru sekarang aku rasakan teboga duit rasanya menyakitkan. Asa hayang minum. Alhamdulillah asa mawa cai itu ya Allah. Karena mati itu. Bapak kernaon nyari di itu losas ka dieu atuh cenah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Bapak ka mana wae? Aduh, hayu. Bapak pulang aja nama. Geus dari luar mah hayu ka dieu, hayu. Pemirsa, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini hanya hiburan semata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. KDB Official, mantap.